Warahmatullahi wabarakatuh. Arurang sadaya di dieu bade nampilkeun sabada dramatis Sundanya eta kahirupan hiji keluarga bawang bodas bawang beureum. Serta acan dimulai hayu urang sami-sami ngenalkeun para tokoh anu dina drama bawang bodas bawang beureum. Abdi Ilham sebagai Bapak Bawang Bodas. Abdi Pina sebagai bawang bodas. Abdi Aida sebagai bawang beureum. Abdi Yasin sebagai Nenek. Abdi Dani sebagai ambu bawang beureum. Abdi Ariski sebagai Pak Petani. Sakitu nama tokoh-tokoh anu aya dina drama bawang bodas bawang beureum. Ayeuna hayu urang sami-sami nyaksikeun drama Sunda bawang bodas bawang beureum. Di zaman baheula, hirup hiji keluarga nyata bawang bodas bawang beureum. Ambu sareng bapak kahirupan bawang bodas teh pinuh ku siksaan sareng hinaan. Bapak, tos dongkap pak. Dongkap namanya teka kuping bapak. Nah aja ambu digegokan kitu segantena naon emang ambu. Taya naon pak, iya nuju milarian si bodas. Ini bapak tos uwi atuh pak. Kieu Bu, Bapak teh aya tugas keluar kota kira-kira samingguan. Bapak uli bade permios. Atuh menilami-lami teuing pak. Duka nami nage tugas atuh Bu. Coba gerowan si bodas jeung si beureum Bu. Bodas beureum, kadia aya bapak. Aya naon paning geus uwi? Bapak teh aya tugas keluar kota kira-kira samingguan. Tong ngarepotkeun ambunya. Ya Pak. Ya Pak. Ambu jaga anak arurangnya. Ya bapak. Tos bapak nangkat bawang bodas asup ka kamar tuluy dieureunkeun ku bawang beureum. Bodas, are ka mana maneh? Bade ka kamar teh, bade naonnya uran abdi teh. Aya naon baju susuhan. Mohon ambu, tapi engkin we atunya Bu. Kan ayeuna nya kudu ayeuna. Tapi teh, Juk mangkat. mohon ambu. Bu, hampunten salendang ambu palid. Naon? Salendang ambu anu beureum palid. Maneh mah digawe sakitu ge. Tebecus, tangan tepi ka pagi. Hampura ambu. Bawang bodas baik deui ka cijolang neangan selendang ambuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naroski ningali salendang beureum palid teh Ki. Ningali Neng tadi entos dikasih ninikeun. Coba tinggal di imah belah ditu. Nuhun ya. Waalaikumsalam. Bade naon Neng? Bade naros ningal salendang anu beureum teu? Oh salendang nu beureum. Nya. Kedap Neng. Nya. Ieu sanes Neng. Oh nya nih anu beureum ieu. Hatur nuhun nya nih. Nya Neng sami-sami. Ya. Neng kedap. Aya naon nih? Iya ya oleh-oleh ti Nini. Yo, hatur nuhun atuh nya nih ya. Nya sami-sami. Dugi ka imah na bawang bodas masikeun eta selendang ka ambuna. Teras mas keta waku sing horeng teh emas. Assalamualaikum ambu. Salam. Ambu ieu salendang beureum ambuna. Tah kitu atuh gawe teh singka becus ulah aya nu leungit kudu baralik deui kieu mawana teh bodas. Oh, walu ambu. Atuh sok kolokeun ka dapur. Aduh. Beureum eta aya sampe. Menang di mana maneh bodas? Bukan di sini nih saung. Di mana eta teh? Nang di belah ditu. Coba hayu beureum. Hayu. Isukna ambu sareng beureum ka imah na eta si Nini. Arek menta walu Assalamualaikum. Salam. Mi hayang waluh oge atuh ka si bodas. Oh yang walu. Nya. Sok mangga milihan. Ini ieu we mi waluhna. Oh nya gae. Mi atur nuhun nya waluhnya. Nya sami-sami. Umi wih nya. dugi jalan uih di mana eta si ambu sareng beureum kapanggi jeung oray langsung dipacok ku oray. Akhirna ambu jeung beureum pae dipacokan ku oray. Eta teh balasan jelema anu sarakah. Jadi pesan mora anu bisa dicokot dina drama ieu nyaeta jelema anu berbuat jahat jeung sarakah pasti bakal menang ganjaran anu satimpal. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.